jangan lupa subscribe subrek teh nya kada hilap subrek di channel Umi Aah Muhibah kru ميزانيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله cek ehona ning agung teuing Kang cek teras alitan deui cek atos Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukadana Parapatan Singaparna Kota Tasik sigana kerna rundutan nu ngajawab salam sorakna kurang tarari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya parawan teu aya Rana nini nu calikna bari nyang hunyar nu embok nu sila nu nangkep tuur nu teu gaduh artos nu boga hutang sok sing harusu ngaosna nu ka dieu ngiring ngaos ibu-ibu muga-muga enjing nu gaduh hutang sing lalunas beki tarik geuning amina kaciri eta nu tarik amin nu beda sorak nu gede tanaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir lain alim innahu huwas sami'ul basir. Al-ayat sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim
wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah la maujuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum dilanjut jamaah sadayana, pada hari ini, siang ini, kita dalam rangka menjunjung tinggi baginda junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdi yakin ruh Nabi ningali ka urang sadaya, ruh Nabi hadir di tengah-tengah urang sadaya. Yuk urang maoskeun heula salam ka mantena. Assalamu alayka ya Rasul, assalamu alayka ya Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamu alayka ya sadayana. Assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Assalamu alayka ya keluarkan suarana semangat. Assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Raqat aina ya sauqan wali taibata darbata isqan fa'ataitu ila habibi wa'ada ya qalbu warifqan. Raqat aina ya sauqan wali taibata darbata isqan fa'ataitu ila habibi fa'ada ya qalbu warifqan. Salli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Ya taibatu ji'tuki sabba li rasulillahi muhibba lirrawdati sakanat ruhi wa jiwaril hadi Muhammad. Ya taibatu ji'tuki sabba li rasulillahi muhibba lirrawdati sakanat ruhi wa jiwaril hadi Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salamu alayka ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita semua dapat bertemu dan berkumpul. Tidak ada kalimat yang pantas kita dipanjatkan terkecuali doa. Syariat panitia penyelenggara mengumpulkan kita semua. Hakikat Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudah-mudahan orang dia jamaah sadayana sing dikumpulkan ku Allah sampai nanti di surga. Ya Robbal. Peringatan Isra Mi'raj Nabi anu mulia sok diperingati ku orang Islam di seluruh penjuru dunia, termasuk ku orang sadaya nu hadir dina waktu ayeuna, di mana para kaum wanita kepada kabunggulengan jeung ka baperan ku sinetron Ikatan Cinta.
didinya aya si Aldebaran jeung si Elsa. Doakeun ibu sing gawat kapenak terkuak si Elsa teh nu benerna teh eta nu ngabunuh si Roy teh. Tuh cek abdi ge dibawa kana edan mah nyambung. Ieu teh kabeh ge jurig sinetron wungkul. Osok ibu lalajo sinetron eta. Tong fanatik sok nemal mah jujur osok tara osok tara geus tepi ka mana eta cerita. Sirena eta dites DNA nancan pusing si Elsa meneges atau diasupkeun ka penyarader teh ku indungna dibela disogok si Mateo 500 juta rek ngorbankeun si Aldebaran tah. Abdi mah alhamdulillah umur-umuran can pernah lalajo sinetron eta. Apal sote salaki nu sok lalajo ngan abdi sok milu maturan. Haram waji lalajo TV salah nonton TV taroskeun ka Pak Ustad kasepuhan di dieu. Pak Ustad ge bogaeun TV kiai ge gede TV mah ocok berarti nonton TV itu haram, nonton televisi itu salah, nonton ayeuna sinetron cinta teu doraka, naon anu doraka, naon anu salah, lain TV mah da TV mah dipareuman dihurungkeun. Masih ngecek sami nu teu lajo sinetron ikatan cinta moal di demo ku si Al, moal di demo ku si Randy, komo ku si Ayang Kiki moal. Naon atuh nu doraka, naon atuh nu salah, naon anu haram, lain TV mah, lain televisi mah, nu doraka nu salah jelema nu salah ngagunakeun TV lain anak. Lah jor-jor kanana keur nguruskeun TV. Da Allah TV nu merek nana. Cuh, bisi teu percaya angkat ka Asia Plaza ka toko elektronik taroskeun aya TV nu merek nana teu. Teu aya, aya Polytron, Sap merek TV mah mangga lalajoanan TV mangga akang ayeuna nonton TV jang naon dibebelingan ukur jadi dijugrugkeun dina luhureun romari da teu haram teu doraka nu salah jelema nu salah ngagunakeun TV geus kana deui wae geus bogo Allah teh memberikan peringatan ngalangkungan seseorang yang adan di satu masjid ayalah sholat berkumandang adan isya sementara ece karker kagok nyekel remote ece rek sholat kumaha ditinggalkan sholat dak pasti doraka ngan ece pinter jelema anu kabunggulengan ku sinetron sholat ngadaguan iklan heula. Tam dikeprokan mikir sia ece keprokan sama ruk Persib gitu. Awas ya dijajah ku Yahudi ku Nasrani ece naudzubillahi min sok aya ece lamun di dieu di daerah naon ieu teh disanding geus adan di masjid jelema Allahu Akbar la ilaha illallah tepikeun ka tamat adan geus adan teh sok ngahariring eling muslimin sok aya nu kikituan ngajakan salat sok atuh ece urang ngajak salat subuh dan nu panghoreangna teh salat naon subuh 2 salat I 3 salat lo opa sholat sok gerak urang eling-eling sing areling sia ece subuh teh ulah kagoda kutunuh hudang bisi jadi jalma teu pararubuh ka dituna na udu sok eling-eling urang ngajak sholat subuh eling kaluarkeun sorana muslim hayo
arapal palinter ngahariring mah abdi rek naros ka ibu jeung ka akang eta nu kitu ece hariring ngajakan eling hariring ngajakan teu eling ngajak teu eling ece piraku wayah kieu ngajak salat subuh kapan lohor gencan Allahumma shalli wa sallim wa barik naon atuh ece urang kikieuan naon atuh bapak ayeuna meuni rempeg di dieu ece ieu geus biasa lamun aya pangajian mingguan jamaah sakieu kunaon geuning ayeuna meuni loba-loba tinggi peda aya mubaligo geulis si ieu mah ngaji teh karena aya mubaligo geulis oce kade tujuan orang ini karena tempat pengajian ingin mendambakan ridho Allah nyumponan kewajiban ti Gusti Allah buktina tolabul ridho oce kadia dipaksa ku Pak Ustad diburuhan ku kepala desa dihadiahan ku RT saha nu mere pahala Gusti otak oce pengajian mingguan kudu daek sok aya di dia pengajian mingguan ya poe naon poe minggu ijem mingguan mah di mana-mana ge atuh manya mingguan poe Salasa da jumahan ge tara poe Kemis mingguan mah poe minggu sok ece cenah da kagok rek panen kagok loba pagawean di imah ece ninggalkeun pagawean akang ninggalkeun kariweuh jeung kasusah di imah berangkat kana pangajian pahala yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada manusia yang berangkat mencari ilmu apa tujuannya apa pahalanya Allah memberikan sebuah jalan tol untuk masuk surga Bu tenang ece di imah loba seuseut istiqaeun ayeuna geroheun aya numpuk tapi ece teu ingat kana pagawean ini ka dieu kana pangajian ternyata Allah memberikan jalan tol ka ibu keur asup ka surga subhan ibu bu terang jalan tol lempeng henteu geuning kunaon pangga disebut jalan tol Bu Haji kapan nu nyieuna lalaki jadi jalan tol cicing oca can tamat urusan Jawa kaseri lamun nu nyieuna awewe mah pasti jalan itu nu nemal tah Allahumma sholli wa sallim wa barik kamana mah ibi jalan ka Jogja kadieu mah akang kapalih wetan kamana mah ece jalan ka surga kadieu mah alah mah kapangajian sok bareng sing kompak kapangaosan teu parugu tadi pengajian pengawasan takur ece atuh nu angkat kana pangajian jelema nu rek neangan pangaji nu angkat nyebutna kana pangaosan jelema nu rek neangan pangaos ari pangaos jeung pangaji akur eta teh harga berarti ibu nu hadir di dieu akang nu dipayuneun di dieu ece nu gek calik dina ieu tempat ece sadayana ieu para santri semuanya orang yang sudah mendapatkan penghargaan siapa nu mere penghargaan para ulama bukan para kiai lain ustadz sanes komo kepada sa RT RW moal memberi penghargaan saha langsung memberi penghargaan ka urang sanding nu ayeuna keur ngaji adalah Gusti Allah Subhanahu luar tepuk tangan semuanya untuk yang sedang ikut pengajian sing kompak ece mun arek-arek keprok kabeh mun moal keprok sakali di tanah ge balikan deui keprok sakali dua kali berkali-kali tuh ieu resepna ngaji jeung murid TK teh bari panas tengah poe kita keprok resep ieu jeung TK da ieu teh da nu hadir mah saeutik ta barudak mah tuh loba nama TK taman kadaluarsa Sholawat beserta
salam semoga kiranya Allah tetap curah limpahkan kepada paduka alam pemimpin tercinta Habib termulia buktina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, sampailah kepada kita orang sanding yang menjadi umatnya. Mudah-mudahan ibu bapak jamaah, para santri, para santriah, keluarga besar pondok pesantren Al-Huda, semuanya kita nanti di akhirat mendapat syafaat. Amin ya robbal. No dipihormat pengatur waktu, pengalas calagara, MC, protokol, master of ceremony, ada apa dengan Ibu Elsa yang menigarandeng kieu. Sok ibu lamun ibu rek ngobrol abdi rek pindah ka handap. Jadi ulah waka ngobrol lamun abdi can ngajak ngobrol. Siap? Udah hormat para alim ulama, para ajengan, para kiai, wabil khusus Akang Haji Teteh sesepuh pondok pesantren Al-Huda, anjeuna ngangkir ke abdi tahun kamari di nararaga acara Isra Mi'raj. Nanging Allah berkehendak lain kapegatku si Akang Corona sanes di dia ungkul an di cancel jadwal abdi Agustus, September, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Juli 5 bulan semua jadwal di cancel. Hampir 150 tempat hangus we kardus teu boga 5 bulan pemasukan. Begitu aya new normal Agustus setar deui alhamdulillah salamet tepi ka ayeuna tina eta corona ada hikmah luar biasa keur abdi. Naon ibu nutara biasa abdi dionang ka Kuala Lumpur ku artis di Malaysia, ayeuna alhamdulillah abdi bisa diundang ku Siti Nurhalisa artis Malaysia. Tiket untuk berdua melalui penerbangan pesawat Garuda Indonesia insya Allah akan tempuh ku abdi 3 jam dari Bandara Soekarno Hatta. Iraha ece insya Allah ayeuna teh dinten naon teh Minggu dinten Kemis tilu dinten deui abdi terbang ka Kuala Lumpur Malaysia. Pidoa ti sadayana abdi ku Siti Nurhalisa kedah ngisi di Malaya dina acara syukuran hitanan si Upin jeung si Ipin. Tadi meni di Baranungan mau balik bohong dipercaya karena saya diaminan. Alhamdulillah ibu dina waktos ayeuna Allah izinkeun ka sadayana ka abdi terutami tiasa hadir sareng urang sanding gareulis urang sanding teh karasep aja. Oh di dieu mah meuni seueur nu mirip artis. Oh tingali beh ditu bapak-bapak nu nyangkeh dina pager kasep nya artis sesuga nu itu miloba nu mirip si Tukul dah pun bapak aduh nu dipihormat sesepuh di dia doakeun ibu Akang sareng teteh sing diparanjangkeun yuswana tuh ari dipenta du ajeng-ajengan teh meuni mung ngaminan teh ceuceu mah jiga nu keheul ka ajengan. Doakeun Pak Kiai di dia ku Allah sing dipanjangkeun yuswana. Sok ibu aminan rek saha lamun ayeuna teu aya ulama, teu aya ajengan, teu aya kiai nu rek ngawuruk budak ibu. Sedangkan ibu salamet di akhirat, bagja di akhirat, eueuh deui amal hiji salah sawiosna nu bakal ngocor teh anak anu ibu tuh bisa ngadidik anaknya tidak ada jalan keluar, serenkeun ke pesantren, serenkeun ke ajengan, serenkeun ke kiai, cinta ulama, cinta kiai. Man akramal ulama faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah dakhala jannah. Orang yang cinta kepada ulama sami jeung cinta ka nabi, sabab al ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah warisan para nabi. Jalma nu cinta ka nabi sarua jeung cinta ka Allah. Jalmi nu cinta ka Allah maka dakhwal jannah, jaminannya untuk kita masuk surga. Matak doakeun di dieu Kang Haji sing panjang yuswana, sing ditambih-tambih barokah yuswana. Ieu pasantren sing langkung majeng, nu sok ahli berjamaah ka masjid sing langkung istiqomah. Bu
Wios ngaleut heula. Dua wadah yang berbeda, isi sarua tidak sama. Ieu mah Ciherang ku abdi bade dicobian. Bismillah. Rasaan. Ieu teh air rupa mah hideung. Rasanya apa beda? Jeung nu putih apa henteu? Bismillah. Ternyata sarua payeula eueuh gula. Hatur nuhun. Jadi dua warna satu rasa. Tawar semuanya. Ieu teh abdi nuju leuleus tuur punten panitia. Duka kumaha jeung soca teh tuluh teu kuat. Error we duka error soca abdi. Duka memang ieu nu aslina kieu ieu. Gara-gara puyeng sirah abdi mah ningali aki-aki ge mun jiga pamuda ieu teh cek. Abdi teh nuju teu kieu tunuh ieu teh punten panitia. Biasana damangna soca abdi tunu abdi ieu teh ku luwak white kopi biasana mah. Oh, punten panitia abdi mah sanes nyuhunkeun eta mah ngasih tahu permasalahan. Tuh geuninganan itu nuker di kopiah noong jigana rek neangan kopi. Oh. Oh, sugan teh neangan kopi budakna yang jajan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Para santri bager neng sing baretah ngaos di pondoknya tong gengsi bisi ayat nu ngahina lah naon di pasantren mah sok barudug. Tuh tingali Kang Haji tingali bujasna meuni herang. Beda atuh. Jangan eueuh duitan. Mun eueuh duitan ge Pak Haji kasepuhan di dia jas moal mewah gitu. Sarung gaya. Mahal eta teh pamere tinu maweteun teh. Mata kula sok ngahinakeun ka kieu tong sok ngahinakeun ka santri. Neng Bu Haji bisa kieu teh gara-gara ku kolot di pasantren. Teu lila mas santren mah ece ngan ukur 1 tahun 1/2 tapi subhanallah barokah ti guru barokah ti pasantren barokah ti kolot bisa kieu abdi teh gara-gara di pasan nyawah tara abdi mah ece boga kebon hanteu tapi alhamdulillah can pernah meuli beas can. Ya pengajian dina bagasi teh sok pinuh. Ieu mah punten panitia nu biasa ieu mah. Teh kudu melak pare, teh kudu panen, teh kudu bulan-bulan sajam payu kana beas. Ini buga teh Bekasi teh sok aya beas. Komo ti daerah Malambung ke di mah kasanding masuk aya sayuran, aya cabe. Nu biasa ieu mah cicing nu biasa. Cenah di dieu mah teu biasa, nya biasakeun ti ayeuna. Ulah nyalakan ka abdi ecen nyeri hati abdi mah ku salaki kamari bisa salah dicarekan pocuk uluh bisia-sia disangka abdi tas ulin disangka abdi selingkuh naudzubillah abdi kunaon cek balik ngaji di Cirebon datang ka imah salaki amak-amakan menang 3 jam dicomok abdi teh dirayu di bereteh ade ari ate bisi hoyong atuh ieu nenen susu SGM susu gantung manis ece teu hayangeun ece kalaka di Ciduhan abdi teh di bare ayeuna kopi gude itu hade kalau dibabetkeun gelasna coba tarat-tarat cen ieu mama umur-umuran pasea meni rongkak ieu kunaon jawab teu pira ece ternyata peda abdi balik teu mawa berkat anak itu nu hita-hireng nama panitia tuh ece salaki mah anger we nyalakeun ka abdi majar abdi tas ulin punten tuh salakeun mah panitia lah nggak mungkin cenah panitia mah nya nu biasa geuna terakhir mata puntennya ke panitia di dia abdi mah nyeri hati eta tidak mau terulang kembali jadi itu abdi mah ngawanti-wanti ke panitia daripada abdi balik ke dia kudu pasea da jeung salaki mending ribut teh ayeuna jeung panitia tah mata abdi mah tadi ge ece di ditu di tengah bumi ku Pak Haji ku teh Haji disuguhan aya apel puji aya jeruk pokona aya bugis dipelongkeun we ai cek teh Haji teh Bu Haji saum teu geuning kunaon teu ngaleut geuleuh sanes geuleuh teh Haji ampun paralun ngan abdi teh ceurik batin teh mah inget ka salaki karena abdi
biasa makan sendiri. Jadi punten we eta kapojeng jeruk teh kardusan we. Masali barik. Jamaah sadayana hadirin rahimakumullah 5 menit deui. Salah tadi mah Pak Ustad mah atuh udah cenah 10:30 Bu Haji. Kedana pugu 10:11. Ayeuna teh geus 11:12 mata punten Pak Ustad abdi ngaji sakedeung awas ulah ngurangan kontrak. Da abdi mah teu salah jam 7:30 geus aya euceun di dieu ngan kan seueur acarana sholawatan kaselangkung ngacaprakna MC ku ngahaluangna kori ku sambutan tong disalahkeun jeung nu kitu teh teu salah. Naon nu salah istilah ari nu balik disebut pokok ari teu pang pandeurina tah eta. Mata kieu ngaosna keur urang sandi mah urang singkat padat melekat nu penting tong hilap engke urang uih ti dieu sami-sami nyandak ilmu anu manfaat berkat lain ari ece ka dieu teh rek neangan berkat jawab ece rek ka dieu teh rek neangan berkat teu ari abdi rek naon ka dieu abdi mah ka dieu teh hayang meunang amal ece lain amplop jih eta meni tarik mitnah kamu balik sia hayang menang amal ece kadong dora atuh abdi jauh-jauh bari capek bari tunu ayeuna disadiakeun panggung mending hayang panas kieu dia panggung mending gede tapi teu ngareuna aduh panggung badag susu paila ece Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi abdi mah hayang menang amal ceu da abdi mah hirup di alam dunia jang naon loba sagala lamun ayeuna maot urang teu nyanak sok dunia geus semot ditinggalkeun harta dikantunkeun naon nu rek dibawa maot ku urang eueuh deui iwati amal urang dan nu maotna oge urang lain soleh ih ari eceuna atuh ece puguh ngaran teh ijemna ari maot mawa amal soleh nu dibawa mah amal urang ke lamun anu maotna soleh neme nu dibawana amal soleh lamun ece maot mawa amal soleh karunya mang soleh ngalamot curug beren cerik protes ka malaikat tong ditanya malaikat abdi mah da maotna kitu mawa amal ka mana dipaok ku RT nu dicanak mah amal amal nu mana ibu do ngocor ka alam kubur tilu saur Kangjeng Rasul hiji sedekah anu ikhlas karena Allah dua ilmu nu manfaat sarta di alam manfaat tilu budak anu soleh ngaduakeun ka indung ieu teh bangunan naon ece pasantren teu acan rapih teu acan boga kongkorong teu tuh saya coba ditanya tadi mah diamaikeun aya langsung dikajerokeun ibu boga emas teu jual isuk pasihkeun ka Pak Kiai di dieu ka Pak Ustad ikrarkeun ku ece atuh cenah moreng kitu mah ngabeungharkeun ajengan tolong ce ingat nu bakal dibawa ku urang maot nu bakal ngocor sedekah ka Pak Ustad teh Pak Ustad Pak Kiai rumah sama teh teu bisa ngajingan budak mah ayeuna aya di dieu di Pak Ustad sok diurung geuning ieu pasantren teh tiba heula can tamat-tamat yeuh mak ladang ngajual emas menang 50 juta kok Pak Ustad geuwat tamatkeun ieu pasantren subhanallah bade kitu cok sok mending mana eta kongkorong dijual dipake ngabangun pasantren namatkeun ieu pasantren ece pondok umur eta emas ku salaki dipake emas kawin deui tok pilih-pilih ku ece matak abdi mah tadi salaki keheul di perjalanan mah naon mama derek ngaji ka sanding nya di Al-Huda pasti cenah mama teh dibere duit meureun 6 juta mah cek saat cek boteng leuwih cenah engke nya mumpung urang di Tasik isuk balikeun ka toko Dewi ka toko emas meuli kongkorong amih mamah gining abdi ngajawab dengan singkat tidak bisa mamah boga tujuan nyieun masjid can tamat madrasah jang budak ayeuna keur dipajuan can tamat urang hijikeun urang bangunkeun amih tereh tamat salaki mah nyuun we medud ari aku naon teu setuju lain teu setuju atuh sakalian mah sok isuk mah meuli abdi mikir 2 kali sok sieun kitu teh abdi teh pondok umur ece isuk poe Senen abdi meuli emas abdi poe Rebo maot poe Jumat salaki kawin deui
eta emas muka karek dipake 3 poe ku salaki dipake mas kawin leuheung awewena lamun teu wawuh palebak awewena balan abdi nu dina grup WA nyeri hati kecek matak sok kecek dunia ulah sok dipake sombong aya di dia nu beunghar sombong aya nu beunghar koret aya nu geus kamarkan geus jara di haji koret aya nu nemalan teh teh nu ngadongdelekan harta batur teh naon sih nu dipake sombong sok neng ayeuna acan Abu Haji da abdi mah teu boga kongkorong naon jangkung sombongkeuna sok aya budak ngora kena geulis sombong ku cantik ku geulis teh ayeuna neng keur parawan da Abu Haji ge ngalaman atuh parawan rarai teh meuni glowing kinclong aduh tengah peuting reungit tentrep ge teh tulus di Soledad reungit teh da balas kulesang banget teh ari ayeuna geus keriput geus peot mareungit tentrep musibah reungit sukuna kacepet teu bisa hiber deui teh reungit teh berubah apa yang harus kita sombongkan sanes gelisna sanes kasepna ajena manusia payuneun Allahna nanging manahna budi pekertina rengkak polahna nasadi dintena ya Rasul keluarkan atuh salamun ya Rabbi asya atmata yaji ya uhaila leju karomi tupas ae eta teh lagu naon cok apaleun India subhanallah bu yo paleban dia Pak Ustad nuju ngabangun sodako mocor ganjaran 2 ilmu nu manfaat Pak Ustad mah santren lami eceu alhamdulillah ka barokah ilmu nu manfaat diwuruk ieu anak eceu aya budak ibu nu ayeuna mah santren di dieu aya budak ibu nu ayeuna masih di SD teang atuh da poe minggu libur ayeuna teh budak sina caricing di SD ayeuna abdi mah teu salah naros teh ibu aya budak ibu nu ayeuna masih di SD aya tehang eceu mata saudina katerangan adzimu auladakum ala salasi isalin hubbillah hubbi nabiyikum wa qiraatil Qur'an budak didik sina bisa cinta ka Allah cinta ka Rasul cinta Al-Qur'an ibu teu bisa ngadidikna eta nu tilu pendidikan aya di pasantren matak neng bangga jadi santri karena apa santri adalah subanul yaum rizalul god ulama untuk di masa yang akan datang subhanallah lanjut kopi can aya wae wios tekedah da moal matak datangan dua kliek wungkul mah eta asal si akak eta meuni haneut kitu diselapan ku awewe geus berhiji eta gerakan hiji lalakina tuh akak aduh suami istri eta meuni tidak mau lepas kayak Romi dan Yuli peda amat si akang teh ngora-ngora teuing teh biasa nama anu sok lerenengan wae teh panganten anyar karena ia mah sungguh setia tah neng neangan salah kita kudu juga si bapak eta setia tuh pamajikan sieun ayeuna lepas oh sanes Orai raka itu teh sudah suami istri tinggal setia nyana kurang kali si ngasuh budak neng kudu kitu bukan salah kita ulah daek nyieun wungku aing ngasuh tara si duh diasuh ngan kade eta teh sata bojona engke daek ngasuh teh peuting mental emoh aduh kapan sok ceurik budak teh mun hayang nyusu cek indung teh bager ka dieu nenek ya sok repeh budak teh rehe bari ngagenyel susu indungna bapana teh gogoakan da sabelah nganggur cek bapana teh da adil atuh pamajikan teh nyaka anaknya ka salaki cek indungna teh beu atuh pak ka dieu beu ieu parasmanan anak jeung bapana milu parasmanan tengah peuting aduh
sabelaku bapak sabelaku anakna tapi ka offset hulu susu ai susu dina luhureun dadak ari kutang mah haneupun bujal Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ieu acara teh Ibu Isra da ari orang Sunda mah ngajudulan pangajian teh sok kumaha waktu lamun ngajina saminggu sakali disebutna kompak atuh ngiring ngajawab ning melong wae jiga nu bogo ama si ama kieu we geura ai nyorahan teh kita tadi disebut cengcelengan da usih kitu lamun ngaji saminggu sakali disebut upami sabulan sakali upami dina bulan Mulud upami pengajian dina bulan Rajab disebut upami dina bulan Muharram mun ngaji dina bulan Syawal disebut halal bihalal disanding mengaji sawalan ari ayeuna naon ece sok disebut ku urang mah rojaban. Kok kenapa umat Islam di seluruh penjuru dunia tiap-tiap aya bulan Rajab sok ngayakeun acara gedean monang mubalik tinu jauh aya naon sih dina bulan Rajab? Ada satu peristiwa yang terbesar mukjizat ketika Nabi sudah diberikan mukjizat Al-Qur'an ku Allah. Aya deui nu kadua nu besar mukjizat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allahumma fi Rajaba wa baligna Ramadana wa hasil maqasida sakali deui fi Rajaba wa Sa'bana wa baligna wa hasil maqasida salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bibismil tarikan sorona keluarkan semangat membacakan sholawat wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah. Semakin banyak membaca sholawat semakin dekat syafaat, semakin banyak membaca sholawat insya Allah penyakit akan cepat minggat. Bibillah ilahi salli bil ummah minal afati wa ni'mah wa min hami wa minal ummah bi akhlil badri ya Allah Allahumma barik fi Rajaba sanding bersolawat wa baligna Ramadana wa salimna min corona Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa baligna Ramadana wa hasil maqasidana Allahumma sholli ala sayyidina. Salawasi bacakan dulu sahanu teu daramang nu hadir dina ieu tempat keluarga urang sadaya ku ngalangkungan sholawat sifa panyakitna ku Allah moga-moga diangkat digentos di kusahat terutama ilangkeun di Allah penyakit wabah corona di negara Indonesia absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi semuanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
sallim Allahumma salli wa sallim wa barik. Angkat tangan sadayana acungkeun ka luhur sok. Oh, sok eta acungkeun. Sok mun teu diacungkeun bau keleknya. Sok kaluarkeun sadayana. Tuturkeun heula abdi ti payun sok ibu nyareungan sadayana. Hasbi Robbi. Tarikan hasbi Robbi. Jalallah mafi kolbi goirullah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Tangan kanan dan kiri ibu takolkeun kana pingping nu katuhu jeung nu kenca. Sing tarik teh heula, sing tarik sing tepikeun ka peureus agar supaya bagaimana supaya darah kita di dalam jiwa raga kita beredar lancar, sehat jasmani, sehat rohani, ku ngalangkungan bacaan hasbi Robbi jalallah mafi kolbi gairullah alal hadi sallallahu la ilaha. Iringi kutepakan hadroh Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sok takolkeun sing tarik hasbi Rabbi jalallah mafi kolbi gairullah alal hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha tilu kali la ilaha illallah la ilaha illallah hasbi Rabbi jalallah mafi qalbi ghairullah alal hadi sallallahu la sebut la ilaha illallah la ilaha kaluhurkan buka kelekna hasbi Rabbi jalallah mafi qalbi ghairullah alal hadi sallallahu la berzikir sebut nama Allah kalimat thayyibah bacakan semuanya la ilaha illallah hasbi Rabbi jalallah mafi qalbi ghairullah alal hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Shalli wa sallim wa barik alaihi. Aduh Bu, ada apa dek kok ketawa-ketawa ya teh nu ngarawas di dia seragamna ieu nya ibu teu gaduh seragam meser atuh. Oh ngiridit buwe 1000 sepoe. Peristiwa di bulan Rajab ada apa? Perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi sayrul laili ibu ari Isra teh berjalan ti peuting. Timbul pertanyaan, Bu Haji kunaon geuningan lelempangan berjalan ti peuting diperingati da urang oge osok lelempangan ti peuting. Nu ngarona lelempanganana kompak, nu ngarona lelempanganana ti peuting, nu neangan rana ti peuting, nu ngabangsat lain lagi ece mau diperingati mah berjalan nati peuting Kangjeng Nabi minal masjidil haram ilal masjidil ti masjidil haram ka masjidil aqsa. Tuh datang lagi seorang lelaki yang setia terhadap anaknya. Aduh diganong mun atuh pamajikan diganong ibu osok diganong ku suami abong belajar kawin mah geuning jalan-jalan ke pasar baru jangan lupa beli kedongdong paling enak jadi pengantin baru malam pertama silih gendong. Aduh abdi garek ka jaman ku salaki diganong ya yang mau kemana ke Jamban duh diganong cok aya nama yang diganong ku salaki boro-boro dicarekan aya kemana dibebotkeun meureun cok bageula maneh sok gara malaman pertama mah ih manjakna jeung salaki kunaon cenah sok kitu nyari malaman pertama ri anyar kawin wajar karena masih ada rasa cinta. Sok ibu ayeuna jujur we bogoh keneh ka salaki teu
rasa cinta teu ka salaki tuh moal ibu sok komo ibu nu geus peot nu geus kolot abdi usia 42 tahun abdi mah jujur eueuh rasa cinta ka salaki nu aya mah nyaah bener cek nyaah ge nan teu loba nyaah ge tuh 20% nya 80% ka mana ka anak bener cek sok ece salaki ge sarua ka ece nya salaki ka ece teh 20% leungit mah henteu da 80% ka anak bukti bapak rek ka mana usaha ka Jakarta mana jauh-jauh teuing ngabelaan anak pamajikan tara nyebut ngabela pamajikan anak bener cek sok salaki ece balik di panyabaan nu pangheulana ditanyakeun ku salaki anak atau pamajikan anak salaki balik ayeuna dinu jauh nyawa nu pangheulana dipangku ku salaki anak atau pamajikan anak sok mangku ece heula anak melongkeun we kieu oh ih bukti gede nanya salaki ka anak jeung ka pamajikan beda ningali anak morosot calanana ku salaki diangsrodkeun dibenerkeun karena salaki gede kanyaah ka anak ka pamajikan mah geus kurang kanyaah 20% kanyaah ningali pamajikan calanana geus bener ge ku salaki diporosotkeun balas kurang kanyaah dibalik bener cek cinta malang neng matak mohon jangan berbicara dengan cinta-cinta komo dina HP ayeuna pecebokan anu diukun cinta-cinta ayeuna neng sok ngalar model jurumia sorop bakal ese dages ka kelabui kunaon kalau cinta sudah melekat tai kotok asa coklat kalau cinta sudah bersemi indomie terasa naon cacing tanah terasa indomie kalau cinta sudah membara tai ucing asa pedak karena tapi punten kecintaan kita kepada baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus abadi tong aya batasna ari ka salaki mah aya batasna ka pamajikan mah aya batasna cinta urang suami istri mah tara lila tara awet da cinta jelema mah sokeuna ku seep lain setan oh paingan ece mah geus eueuh bogoh ka salaki eta we cintana di dahar setan Allah karobi matak lamun hayang awet cinta urang jeung salaki jeung pamajikan ingat mahabbatan lillah niatan cinta teh kudu karena Gusti Allah Subhanahu wa taala moal aya cinta bu abdi gananda memang teu bisa nih ka salaki 20% ka anak mah 80% ini ti panyabaan salaki teh nu dibawa teh oleh-oleh teh tujuan jeung saha bener bu tuh anak teh moro-moro pantes ayah puyang bawa adus ayah pulang bawa kardus da budakna cadel keneh aduh mata ibu pun tanya lamun ngadidik budak ulah sok cadelan papatan teh nu alus sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipepene teh ku kisah Rasul Gusti urang sarere ya ieu mah dicontohan teh ku cacadelan budak dipelongkeun bae diciuman anak caa ieu ucu meuni gulit-gulit coy anak caa cok bobo cing tiblak mamah bade ngicel tilka cok anak caa nya budak lagi boro-boro hayangun sare ngolototan ka indungna nyatu kolon anak tadi aku disebut anak cacaku indungna tadi aku kok mau ku batur awas abudak katong sok kikituan ucu onong ayo atuh ningali bapana mawa oleh-oleh bapana budakna moro-moro ayah puyang bawa adus aya pulang bawa kardus bapana teh atoh diboro-boro ku budakna ucu anak nya budakna pinter geus beki gede budakna teh nunyuk anak sia Allahumma shalli wa barik lamun bahasa nu kitu mah ulah diterapkeun ka budak ka salaki ka pamajikan lamun eceker pasea sok ogo salaki teh salaki cuma daun we asongan tacit teh manis anu panas bari ngasongkeun teh manis teh ka salaki teh diogo ku ecet kana golo salaki manyun wae bere bari ngogo anak caa ieu oeng-oeng anyun yakin dicabok ku salaki kaja abdi ge pernah eta sakali
salaki mah nyon wae berewek wae ka cikopi hidung da geus buku da salaki na ge hidung asongan mah cikopi cek abi teh anak caa ieu oeng-oeng hidung nya oca abdi ku salaki rek ditampiling ngan abdi kaburu lumpat diudak ku salaki keluar tapi kan ka rok abdi morosot atincak oca sebenarnya mah ibu terima kekurangan suami, terima kekurangan sok rumah tangga teh betah mun menerima kekurangan, menerima keadaan apa ada. Bu osok diogok ku salaki jawab osok tara abdi mah osok baheula mah anyar kawin nyebut lagi meni yayang yayang kemana salaki ge ku abdi ceuwit pingpingna tapi kan gegetihan sakit enggak teu salaki teh teu nyarekan diasongkeun deui pingpitna iwit euyang ceud kita diciwit deui alah digolong ayeuna mah dicarekan diciwit teh cok entak kecintaan itu mah terbatas tapi ingat kepada Nabi Muhammad jangan ada batasnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik perbanyak kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngan tiru atuh rumah tangga ge rumah tangga Rasul sok tingali Kangjeng Nabi mah Siti Khadijah dugikeun ka sangsara erep dunia diperjuangkan disaepkeun demi agama tapi tengah Rasul ka Kangjeng Nabi manja mesrawi Kangjeng Nabi ka Siti Aisyah kumaha manggilna ya Humairah wahai istriku yang kemerah-merahan ibu kan terus disebut ya Humairah ku salaki nya moal dah hidung cenah ge aduh eueuh sok manggil naon atuh kacaro ge da baheula mah aa nya yayang ayeuna sok naon bapana tong bapana atuh nu gaya atuh nu cek aduh ayah meni sapal nyebut ayah ai sampean jebrang si ayahna tukang macul pada ka mana ya macul yang yayang ka mana ngaramet ya cing lah tukang kasawah mah abah we ece manja salaki teh ece punten ce tadi saur Pak Ustad saur Pak Kiai Kangjeng Nabi diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ari Masjidil Haram ayana di mana Bu palinternya orang Malangbong mah Masjidil Haram di mana di Mekah abdi mah tadi ngaos di Cikajang Masjidil Haram di mana di Pamengpeuk di Mekah perjalanan ibu ti Masjidil Haram neng ka Masjidil Aqsa da baheula mah can aya beus sok naik onta sabulan pergi sabulan pulang PP memerlukan waktu 2 bulan baheula mah can aya kendaraan can aya beus terang neng bahasa Arabna beus ibu apal bahasa Arabna beus mata kudu masantren ge bahasa Arabna beus teh budiman eta bahasa Arabna catat bahasa Arabna beus teh budiman sing pinter jadi santri maneh bahasa Arab bahasa Cina kudu apal bahasa Cina terang bahasa Cina na isuk-isuk can siang eta bahasa Cina na lamun rada beurang carang-cang tihang tukang digawe cang cingceng tong liar cincang cang celik liang cong huntu ompong tong tuang cangkang muncang lamun mencret tong tuang oseng kangkung 2000 kilometer sapali nu nyarios ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa sapali anu nyarios 2500 kilometer tong dipaseakeun ece urang sanding lamun geus aya nu nyaraos urang alukur we ka ditu harita ditempuh ku Kangjeng Nabi sapeuting harita maju sapeuting harita pulang pergi sawengi ece subhan geuning kok bisa gitu Nabi bukan berjalan sendiri subhanalladzi asra tapi Nabi diberjalankan ku Gusti Allah subhanahu di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tempat mula diberjalankan Kangjeng Nabi di tempat anu suci masjid buktina nu ngaberjalankeunana Gusti nu Maha Suci nu diberjalankeunana orang yang sangat suci Bu osok ibu salaki ka masjid tadi ge tah ibu peperian umroh haji teu bisa berjamaah teh akur jeung balik ngaji ece nyium salaki akur jeung umroh sakali teh asok aja balik ngaji nyium salaki kamari mah biodah tetangga abdi salaki nate mang kodir aida keur dina rajaban cek ajengan teh ibu-ibu
di mana ibu nuju pangaosan ti pangaosan nyium salaki eta teh akur jeung umroh sakali ajengan can tamat ngaji bi odah geus waieuh balik nu lumpatan ka mana bi umroh datang teh ka imah salakina teh Allah nyampak teh keur dikotakan sawah bapak naon mama umroh pengertian atuh si bapak naon ayo we jongjon macul Mang Kodir teh ancur bi odah ka kotakan sawah ka tengah nyamperkeun Mang Kodir cepot kana tarang ai bapak kunaon balik ngaji jadi gelo lain gelo bapak bieu cek ajengan lamun balik ngaji nyium salaki akur jeung umroh sakali mama hayang umroh mineng ai Mang Kodir ngangulung mama saya atuh bapak ge kabita ai kitu mau umroh dicium bi odah ku Mang Kodir jadi we Mang Kodir jeung bi odah teh umroh di tengah sawah Masali barik awas aja tong gagabah ka salaki teh tarang suami dikecup akur jeung nyium hajar aswad sakali 70 dosa dihampura ku Allah berarti tong gagabah ece ulah disapirakeun sakali nyium tarang salaki 70 dosa dihampura ku Allah anu leutik subhan tong waka amin si ancan nyiumna ge sok balik ti dieu ringkus tasuk ku salaki talian leunguna amih teu cicing amih cicing cium tarangna erep 70 dosa 2 kali nyium 140 dosa pakai beak dosa komo salakina hidung malah anggap we hajar aswad Allahumma sholli wa sallim wa barik yuk galakeun aja salat berjamaah di masjid tempat anu suci kan aja mah teu ka masjid salaki jurungkeun osok ibu ngajurungkeun salaki ka masjid sok arinit lamun datang waktu lohor tapi jalma kalah jalma nu teu salat lohor nu kitu jalma sakalor lamun datang waktu asar jalma kalah ka pasar jalma nu teu salat asar nu kitu jalma kasasar lamun datang waktu maghrib jalma kalah gadag gidig jalma nu teu salat maghrib nu kitu incuna aya di dia jurig aya jelema aya jurig oge aya ai jelema mah kieu mun ngaji teh diharareup na lemrak ai jurig mah di ditu di WC di ditu aya nu di ditu aya padahal mah di aya keneh tempat kuring kunaon sih itu mah di ditu itu teh ngaranna nyumput aca lain jurig aya jurig di kopeah sia kira ko aya jurig make masker Allahumma sholli wa sallim wa barik subhanallah aja ngalangkungan dia peringatan Isra Mi'raj Nabi yuk duit pokok utamana aja butuh ku duit tuh duit de na doa u na usaha i na iman te na taqwa dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi hoyong bagja dunia akhirat hiji aja sing daek ngadoa jalmi nu taradek ngadoa disebut sombong ibu jelema nu sombong ku Allah bakal diusir ti daerah kakawasan Allah fal yakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwai keur anu sombong jung keluar ti daerah kakawasan Allah sedangkan alam dunia semua ciptaan Gusti paingan cek orang Amerika cek orang Eropa if you can accept the decision don't live in the domain of Allah decision possible to call off from is the man the domain outside is the man is not existent kaharti henteu akur abdi ge henteu ya ge menang ngapalkeun sakitu-kituna paranti pidato lumayan piduiteun ya atuh aca cek orang Eropa silakan jelema rek sombong ka Allah cek Allah ge sarua teh rek sombong maka kaula da moal matak ngurangan keagungan kaula tapi ingat keur jelema anu sombong fal yakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwai jum kaluar ti alam dunia ieu teangan daerah nu lain ciptaan kaula cek Gusti Allah naudzubillah kemen dua urang kudu daek usaha bu ayeuna urang ka dieu teh keur usaha naon tujuan hoyong salamet dunia abdi ge ka dieu cek keur usaha hayang naon hayang menang amal balik ti dia abdi ami dibere doa lain duit ceus anu rek mere duit panitia eta ge duk acan karuhan ngan abdi mah ikhlas dibere we duit ku panitia syukur henteu wae piraku piraku panggung badag kieu ari ka abdi nawar
ya panitia Bu Haji wayah nanya hampura cenah moal dibere gede anggap we cenah ka dieu baraya aduh Pak Ustad punter keur kieu mah dulur baraya tak abdi mah usaha bayar we sing gede usaha Islam does not belong to the lazy people who just wait for the miracle from the sky. Islam bukan agama hayalan, bukan agama lamunan hanya menghitung bintang di angkasa, menunggu turun keajaiban dari langit. Islam harus berusaha bagaimana caranya untuk mencetak selamat dunia dan akhir. Kumaha carana iman kuduku mana imana kalimat thayyibah la ilaha akidah jangan sampai goyah teh takwa kudu ningkat yuk isrokeun mi'rajkeun ece nu tadina ece kedul sing jadi getol nu tadina sombong sing jadi tawado nu tadina urang ayeuna koret sing jadi bager tadina urang ayeuna bodoh sing jadi pinter ku ilmu inti urang mencari ridho Allah urang hayang ridho ku Allah urang kudu ridho diatur ku Gusti Allah cek Allah sholat cek Allah ngaji cek Allah ruku cek Allah ibadah hirup diatur ku Allah ibu nerima karena naon rupa nu diparentahkeun ku Allah maka insya Allah akan selamat dunia akhirat saduna fi dunya fil ukhtuh budak mah apaleun nini nama molohok we tah barokah wa Fatimah Zahra bi Khadijatal Kubra wa Fatimah Zahra semuanya saduna fi dunya fuzuna fil ukhra bi Khadijatal Kubra wa Fatimah Zahra bi Khadijatal Kubra wa Fatimah Zahra ya ayyuhan nabi wal kaukabu durri Allah ya ayyuhan nabi wal kaukabu durri anta imamul hadra sultanu al-ghaibi anta imamul hadra sultanu al-ghaibi ya ayyuhan sadayana Allah Allah ayyuhan nabi wal kaukabu durri anta imamul hadra sultanu al-ghaibi anta imamul hadra sultanu al-ghaibi sakali deui sadayana ayyuhan nabi Allah wal kaukabu durri Allah Allah ya ayyuhan nabi Allah wal kaukabu durri anta imamul hadra sultanu al-ghaibi anta imam semuanya bacakan sholawat sultanu al-ghaibi Nuharodinul muayyad biduhurin Nabi Ahmad Doharodinul muayyad sampeyan lamun aya padlu minallah curug nangcungkeun nyebat sapat sebat lapan Allahna bi Muhammad dalikal fadlu minallah Allah ya hanana 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 semuanya Doharodinul muayyad biduhurin Nabi Ahmad siapkan curugna muayyad biduhurin Nabi Ahmad ya hanana bi Muhammad dalikal fadlu minallah acung ka curug Allah ya hana lambaikan tangannya ke kanan dan ke kiri ya hanana ya
ya Hanana ya Hanana ya Hanana ya Hanana. Satu kali lagi doha rodi مؤيد بظهور النبي أحمد Muharodin muayyad Nabi semuanya ya Hanana Nabi Muhammad dalikal fadlu bila. Siapkan curug iji Allah tinggalikan curugna. Ya Hanana ya Hanana ya Hanana ya Hanana. Lambaikan tangan ke kanan dan ke kiri. Ya Hanana ya Hanana ya Hanana ya Hanana ya Hanana ya Hanana ya Hanana. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu tekarawas tos jam 12 sakit nu kapihatur kirang langkung udah punten kasadayana. Mudah-mudahan ieu pangaosan ageng mangpaat sinareng barokahna. Tuh jurig mah cengkat encan ngadoa jurig mah sieun ku doa. Jadi bujurna teh nyarung kedang si jurig mah. Ari jalmi mah sok hoyong dugikeun ka tamat ku doa dipunggas amih barokah. Ngan jurig mah tong aneh sok sieuneun ku doa matak aruih ti heula jurig mah. Bisi ya mah bisi aya di dia mustami ajengan bade ngadoa kari-kari uih ti payun ta eta teh mingat nu kitu teh lain jurig sopan saya cuma nyebut jurig ka batur eta mah mingat sakitu nu kapihatur kirang langkung da punten kasadayana. Pungkas jang kuasan sholawat ami berkah sasolawat we ku ujang sok naon wae sholawat nama buah kaliki mesra di parapatan. Mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca sholawatan aminan. Cipeueuh jalan Cieurik Malikupati Abonan pepeueuh pami maruli ulang upat ka awanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassala bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassala bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha